Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu mantun lalakon jejer awi pasaran anyar anu kaleresan. Ayeuna urang bade neraskeun kana hanca bagian atanapi seri ke-21. Sakumaha biasa langkung ti payun simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan utamina dina undak usuk bahasa. Buh oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur carita fiksi anu direka ku simkuring diproduksi atanapi diterbitkeun ku PT Poras Rekor anu diproduseran ku dua produser nyaeta kahiji Nyai Haji Armelia Anjarwati sareng Pak Haji Rano Karno nya supados tongjang kolong teuing kana waktos mangga urang lajengkeun deui lajengan cumarios jejer awi pasaran anyar seri ke-21 wilujeng ngadangukeun yuk Para mitra kaum dangu, kaayaan geus beuki geger di kota oge di lembur sami gegerna. Yen aya kocapna ti wargi-wargi teh ijang salaku panganten anyar geus pasti eta mah aya nu neluh. Sabab wajar loba nu neluh oge da maklum ngajantenkeun rasa sirik pikeun lobana jalmi anu hoyong ngamilikan ka Nyi Sekar wangi. Sabab Nyi Sekar mah kahiji putri tunggal Pakuso Pandi, kaduana geulisna kawanti-wanti. Kaleresan harita nirutmi nyaeta ninina Ijang nuju ceurik wae pedah kalengitan Ijang nu teuing kumaha nasibna. Sajabaning kitu memang Nyi Sekar oge ikrar ikhlas bade ngabaturan nirutmi nepi ka ditimukeunana Ijang anu mana masih kena dipilari ku jalmi-jalmi utusanana Pakuso Pandi. Para mitra, singkatna ieu carita saur beja Ijang geus 3 poe disusur saban siang jeung peuting ku para wargi jalmi kiku tetep teka panggih. Sakapeung aya beja buah-buah Ijang diteureuy ku buaya sabab di kali eta teh loba pisan buaya rawa. Ngan kitu pamadegan hate Nyi Sekar sejak yakin yen salakina masih salamet nanging teuing di mana sareng nuju kumaha ayeuna. Mak, sami-sami urang teh kalengitan Kang Ijang ngan kumaha oge emak sing sabar sanaos Sekar oge ngertos da teu gampang nanging tong ngariwang emak teu aya Kang Ijang aya Sekar anu sejamaturan emak salawasna sabab Sekar ikhlas sejeng ngabaktos ka salaki sareng ka indung. Kocap Nyi Sekar para mitra nu memang prihatin dina nalangsana kalengitan Ijang. Loh Nyai, bagja teuing pami Ijang aya di dieu sasarengan. Tiasa nyaksen yen gaduh bojo nu soleh
nu solehah pisan teu kapalang ieu teh. Getol salat jeung tarekat pinunjul akhlak jeung pangartina. Nyai Ijang teh budakna soleh, budak bager Nyai, ka mata ngalaban, nyaah ka indung teu kapalang, sanaos dileutik tos ditinggal ibu ramana. Nanging Ijang teh sabar. Budakna hade ijo mah teh. Nya kumaha oge mama kaleungitan Nyai. Komo dengeti batur sakapeung sok aya nu nyebatkeun susuganan diteureuy ku buaya. Lu banget saurna aya nu neluh. Aduh Nyai hate mah teh asa rajet Nyai. Ni Rutmi nu nalangsa teu kapalang kaleungitan teu aya ubar sabab kedahna Ijang ngaraosan seneng ieu mah malah wae ka musibahan. Tos emak, urang ulah teh ngadenge omongan batur, cantang tular senaun saur beja. Manawi Kang Ijang teh nuju ka dieu, nanging jauh sabab usrat asukna, pedah kabawa palin ku ngalirna cai mah. Nyi Sekar bariku sedih, cobi nganenengah hate, ku antawis nyobi sabar tumarima jeung mihareup aya keajaiban tinu kawasa. Kitu jeung kitu nu di alaman aranjeuna dina harita para mitra. Para mitra kaum dangu, panon poe geus manteng tegep. Hawa panas asa teu biasa, kitu deui jalmi-jalmi di lembur. Sok sakapeung aya nu ngiuh di gubug sawah keur ngaso tina molahna ti sawah. Aya oge nu dahar di sisieun dapuran haur wulung. Oge teu ka kantun nu jajan es jeung gorengan di warung-warung lembur. Harita Jaka jeung si Barda kaleresan nuju di tukang bumi si Jaka para mitra. Duanana nuju lajeng nyarioskeun Ijang. Harita Barda jeung Jaka kocap paduduaan dina ayana. Barda, kuing teh geus kapalang tanggung dina perkawis Ijang. Sok sanaos urang lembur pada geger pinuh nebak. Kuing rasa posisi kuing aman Barda. Sabab sangkaan jalma wajar ngaran Nyi Sekar pasti loba nu ngarebutkeun. Kituna teuing mah mangsa bodoh lah. Ari si Ijang ek diteureuy ku buaya atanapi naon ge lain urusan uing. Nu penting uing geus puas. Beja Jaka ka si Barda. Bari dibaturan ku ngadahar gorengan sampeu jeung cikopi. Ya, dipikiran. Geus atuh Jak, kantun proses salajengna. Kira mana aya ngamilikan pamajikan pan beja jeung beja loba nu nyangkakeun Nyi Sekar mah can kasarean pisan ku Ijang saurna teh Jak. Beja Barda ka Jaka bari nyorong deui ku mamanas Jaka pikeun lajeng ngagawean Nyi Sekar. Pugu eta wing dek make muslihat, maksudna cara supados uing tiasa deket sareng Nyi Sekar. Sabab Nyi Sekar da aya di bumina Ijang, supados urang tongkat ciren yen Ijang teh teu ayana kulantaran teluh ti Kikutuja. Tah, urang ke jam 3-an bakal cobi datang nimuen ninina. Nya keur basa-basi lah, micin pola maksana mah kitu ieu teh Barda. Beja Jaka ka Barda, nu saurna bade ngadatangan Ni Rutmi. Supados micin sangkaan bilih katebak nu ngajailan teh aya patula talina sareng Jaka. Bisa wae ari maneh mah ya alus sakitu euy, sakalian bisa nempon nu demplon geulis nya. Barda nembal bari seuri sabab ngarti kana cara si Jaka nu dek micin tapak para mitra. Ari maneh lalaki mah kudu kitu, saeutik-eutik
urang rek ngarayu hate Nyi Sekar. Sabab uing nyao Nyi Sekar moal seneng ka jelema nu buraung mah, tapi seneng kanu sapertos Ijang. Nah, janten wayahna kayak maneh bada ulah milu. Gue moal milu-milu, eta mah urusan maneh. Antong powe ye, ke urang balik minta duit ongkos saja kah? Tembal Barda. Bari nungtungan ucap ku menta ongkos dina nalikana engke mun manehna bade mulang para mitra. Gampang Barda, kayak urang ongkosan maneh. Pungkas Jaka nu bakal merekeun ongkos ka si Barda dina engke lamun manehna mulang. Sabab kitu nama da dimaklum ku si Jaka. Barda geus aya langkung ti 2 poena ngabaturan Jaka di bumina para mitra. Para mitra kaum dangu, saliwat nyerelekna waktos teu karasa ku urang sadaya. Beurang jeung peuting kaliwatan ku geus kuduna. Bentang nu baranang nyieun tapak tanda wayah dina saban peutingna. Beurang jeung peuting dicaritakeun geus kalangkung siga nu linglung. Dugi ditetepkeun dina ieu carios kantos aya saminggon Ijang teu kapanggih ku jalmi-jalmi anu nyusur pikeun neangan. Memang dina harita dikocapkeun milih jauhna kali teh luas pisan taya ka bendung. Susur jeung panyusuran nepi ka patepung jalan milina cai teh di Leuweung Garot para mitra. Sabab jauh Leuweung Garot mah jeung pamukiman. Oge sok disebatkeun yen istilahna Leuweung Garot mah tempatna bangsa siluman, ririwa jeung jangjitan sakandang anak. Kalaresan harita aya Ki Braja nuker nyumput di Leuweung Garot. Ari Ki Braja mangrupikeun pamingpin garombolan tea nu kongsi ngarampok ka lembur gobogan. Nu harita kongsi nyandra bapana Jaka nalika Ijang jeung Jaka kapeutingan nguseup di Kali Galaga. Saprakna harita Ki Braja geus ngarampok di lembur gobogan. Garombolan Ki Braja teh diporo ku anggota keamanan negara. Muncara ayeuna mah disebatkeun polisi jeung jajaranana. Halebet si Codet, si Benten, oge si Keto sareng anu sanesna milu katewang. Ngan ukur Ki Braja anu salamet, sabab Ki Braja boga ilmu halimunan nu bisa leungit tanpa kerana, teu katingal ku panon jelema. Ti harita Ki Braja sosoranganan wae di Leuweung Garot. Neang dahar ge sakapanggih ngandelkeun tatanduran anu aya di leuweung jeung sato leuweung keur sakakapeung dibakarna. Kalaresan para mitra, namangsa Ijang harita leungit ka bawah milina cai walungan teh nyangsangna di pangwates kali di Leuweung Garot. Ki Braja harita nuju neangan lauk manggihan Ijang. Lajeng ditulungan Ijang teh dibantun kagua paranti anjeunna nyumput tur diubaran. Dugi katulung atanapi salamet ti pangaruh teluh Ki Kutuja. Nya harita kaleresan di mangsa peuting antawis bulan keur noong sapotong. Ki Braja jeung Ijang nuju ngabakar lauk kenging beurang masang sangka kala lauk di beh tonggoh Kali Goa. Duduaan bari babakaran Ijang jeung Ki Braja ngobrol dina ayana para mitra. Hari aki teh janten nyalira wae di dieu Ki. Taros Ijang bari ngawalik lauk. Kumoho Ijang, aki nyalira di dieu. Awitna maloba, namun mangsa kajadian harita anak buah aki disewa ku aparat. Janten paranehna pada dibui. Alatan memang kami teh pagaweanan ngarampok. Tembal na Ki Braja bari nyawang ke arah bulan anu sapotong.
Tiasa Aki nyaritakeun kumaha awalna Aki nepi tiasa janten pamimpin rampok gitu Ki. Taros deui Ijang, nu harita geus mulai ngangkat hiji-hiji lauk anu dibakar. Mun dicarioskeun mah bakal teu tamat Jang, kudu poe carita Aki deh. Nanging saestuna Aki kapaksa tiasa kieu teh Jang. Tapi pasti keku Aki caritakeun lah. Nanging Aki masih can ngartos. Kunaon Ujang tiasa balik ka dieu? Nah Ujang dirogahala ku jelema atanapi begal. Nah kumaha ieu teh Kasep? Tembal waler Ki Braja nu nutupkeun carita manehna malih naros kalantaranana Ijang tiasa kabawa palid nepikeun ka leuweung Garot teh kunaon. Justru eta Ki, abdi teu ngertos kana naon musibah anu nimpa ka diri abdi nyalira. Sabab estuna mah abdi teh nuju pangantenan. Panganten anyar nu bade pisan ngaraosan nikmat duriat sareng pun bojo abdi. Nanging peuting harita ngadadak diri abdi asa panas siga keur dibakar. Teu katulungan nepi ka ubun-ubun. Dugikeun abdi lulumpatan neangan cai nu langkung tiasa ngeueumkeun diri abdi supados tiasa ngarerebkeun rasa panas. Dugi teu mikir panjang abdi anjeurem ka kali gede. Mana horeng kali nuju santer caina abdi teu daya ngalawan arus. Dugikeun palid nuturkeun ka mana cai milina nu akhirna abdi nepi ka dieu. Walon Ijang ka Ki Braja dina nyaritakeun riwayat manehna dugi palid ka kali di leuweung Garot harita para mitra. Oh, janten Ujang teh panganten hayar. Pantes namangsa ditulungan ku Aki. Ujang teh beunang ku teluh nu lumayan teh teh Jang. Artosna Ujang saleresna aya nu neluh. Deui tujuanana sugan paleh nandasakeun atanapi ngabinasakeun Ujang. Paminten aya dendam ti jelema anu kantos bermasalah sareng Ujang. Duka oge kasirikan panginten pedah Ujang pangantenan teuing eta mah. Beja Ki Braja ka Ijang nu ngertos kana ilmu perteluhan. Istuning ngajelaskeun rasa panas anu dirandapan Ijang harita mangrupi beunang ku teluh nu teu samanea para mitra. Astagfirullahaladzim. Teluh Ki. Teluh ti saha Ki? Asa teu mungkin abdi gaduh musuh nu luas nepi ka kitu. Sabab teu aya musuh numutkeun abdi mah Ki. Ijang reas ngadangu panutur ti Ki Braja. Dirina ngarasa aneh jeung asa teu mungkin ngaraos gaduh musuh salami hirup. Sanes teu mungkin Kasep. Sabab jelema teu padu sabet wae da upami panginten dirina ngarasa teu kasabet mah. Lobi emut-emut. Nabangsa Ujang sateu acan pangantenana Ujang gaduh masalah teu sareng batur. Lobi gara diemut sing taliti. Ocap Ki Braja nu ngelingkeun Ijang pikeun dipikir saestuna sacara taliti bilih manawi aya salah ka batur. Mun diemut-emut Ki, sim kuring sateu acan pangantenan kongsi ribut sareng batur deukeut. Ngan asa jauh ti sangkaan pami manehna anu neluh ka abdi. Sabab kuring terang nyalira kumaha watak pola anjeuna. Malihan kuring kongsi namangsa Aki ngarambah maling ka lembur kuring nyaeta di lembur gobogan. Manehna sareng kuring nyumput di tangkal asem. Malihan lalaki anu disekep ku Aki teh mangrubi bapana batur abdi. Nya kuring sareng anjeuna oge anu ngalepaskeunana eta teh Ki. Ijang ngabeja ka Ki Braja nu padahal kongsi terang ka Ki Braja jeung rombonganana basa harita. Ki Braja jeung balana ngarambah maling ka lemburna para mitra. Da Ujang, maneh terang kaki namangsa Agi ngarambo ka lembur maneh. Pantes eta nu disekep aya nu ngalepaskeun di cangkal Lamtaro. Si horeng maneh jeung batu maneh eta teh. Ki Braja reas teras diuk netep ka Ijang bari rada molotot tapi langse biasa deui para mitra.
Kunaon Ki? Aki ambek ayeuna terang yen kuring anu ngalepaskeun anak. Taros Ijang. Nanging asa tagen Ijang dina ayana. Sabab ngarasa bener kana naon anu dilakukeunana para mitra. Henteu kasep henteu. Aki teu ambek. Sabab teu aya guna aki rek ambek oge ayeuna mah da geus eueuy jiji acan bala di akina ge. Iwal maneh nu ngabaturan aki ayeuna. Tembal Ki Braja. Nanging asa aya hal nu bade ditaroskeun ku Ki Braja ka Ijang. Dupi asa aya nu disambunikeun ku Aki. Atanapi siga bade aya nu ditaroskeun. Mangga Ki, aya naon? Tebak Ijang. Ningal galagat Ki Braja nu asa teu puguh cicing dina harita bari lauk nu geus diangkat tina bakaran malah diantepna. Aki aya hal anu bade ditaroskeun manawi Ujang terang ieu mah. Saur Ki Braja. Muleres aya hal nu palai ditaroskeun ka Ijang harita para mitra. Mangga Ki, aya naon sareng bade naros naon Aki ka abdi? Manawi abdi terang, tangtos abdi bakal ngawaler sanyana. Walon Ijang. Nu harita bari ngadahar lauk tawes nu tos asak. Nah Ujang terang. Kanini Rutni anu gaduh incu lalaki hiji-hijina. Tarosna Ki Braja ka Ijang. Nu ngajantenkeun Ijang teh reuas. Sabab sanes batur nu ditarosna. Anging dirina jeung ninina anu dimaksad ku Ki Braja. Kedap Ki, Nyi Rutmi. Aki teh salah naroskeun nami Nyi Rutmi ka abdi. Walon Ijang bari reuas. Sabab teu disangka ninina aya nu diwawuhan ku Ki Braja. Salah tuh Ujang. Manawi Ujang terang ieu mah, upami teu terang teu sawios. Sabab Aki memang ngantos-ngantos aya nu tiasa terang ka anjeunna anu dimaksud ku Aki teh. Beja Ki Braja ka Ijang. Nu gampangna dipungkas wae mun Ijang teu terang jalmina anu ditaroskeunana nyantos teu kedah diperpanjang. Sanes terang deui Ki, Nyi Rutmi teh nini abdi, sedengkeun kuring incuna anu leres hiji-hijina Nyi Rutmi gaduh incu. Beja Ijang ka Ki Braja. Lajeng Ki Braja ge reuas ngadapruk ngarangkul Ijang dina harita. Aduh, Kasep, incu Aki. Nah, aku mah wartos nih maneh Kasep. Cangger teu, Ujang Kasep incu awah. Ki Braja ceurik. Teu katulungan batiku sangat narasa deudeuh. Nu terang ye nu ditulunganana teh sing horeng teh incunya lira para mitra. Ki, Aki kedap. Naon ieu teh maksudna Aki nyebat ka abdi incu? Barina ge ari Aki abdi mantos maot, saur mah oge Ki. Ijang reuas jeung pinuh tanda taros ka Ki Braja. Nu harita langsung nyebat ka anjeunna incu bari ngarangkul ceurik pinuh campur bungah jeung ngeunes. Aduh, Kasep, panjang caritana Kasep. Ayeuna geus incu Aki Kasep. Teu sangka nu diteluh ku batur teh geuningan incu sorangan aduh. Pantes wae teu aya hasrat ambek jeung ganas namangsa Aki ngarawat anjeun teh Kasep. Kocap Ki Braja nu harita bari nyusut Cisoca. Cobi bade ngajelaskeun riwayatna ka Ijang para mitra. Cobi sateu acana langkung jauh Aki bilih salah sangkian. Saena Aki caritakeun heula riwayat kapungkurna kumaha ieu teh Ki. Beja Ijang ka Ki Braja. Bari palai terang nu saleresna kana riwayat kapungkurna, dume sawantun-wantun Ki Braja ngakon ka Ijang teh incu. Ih Neng Nong para mitra. Hapunten ieu teh dongengna kabujang Neng Nong nya. Kukituna insyaallah urang lajengkeun wae dina seri ka-22. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur di waktos ayeuna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.